Ngadaweng ngawangkong Sunda tambah baluweng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya di mana wae aya na kaayaan kumaha bae tepang sareng amang oleng sapuratina dina waktos nu ieu. Nabihan kabingah pikeun sadayana ulamina pikeun oleng sapuratina tiasa nupangan baraya. Mudah-mudahan kabagjaan salawasna kapibanda ku urang sadaya. Bingah pisan tiasa nepangan baraya dina gelaran acara ngadaweng. Waktu saya tiasa breh patarema suanten ngalangkungan Comantara bari katawis raraina bingah pisan tiasa ngulem salah sawios tokoh anu waktu ayeuna parantos rawuh ka ieu tempat bagi hatur wilujeng sumping Kang Acil Gentra Suara amang oleng sapuratina. Aduh sababaraha kali di gentraan ayeuna tiasa patepang aku kasibukannya. Alhamdulillah amang. Itu mudah-mudahan sibuknya anu jantan hiji pangundang bagja kasibukan eta rasa sehat walafiat eta anu utami modal sehat. Manawi dina salah-salah kasibukan ieu aturan wilujeng sumping wilujeng rawuh ngahaja ngagentraan sababaraha kali pikeun rawuh kana ieu acara. Pikeun ngubaran kapanasaran oge lolongkrang pikeun Acil Gentra Suara nepangan kabaraya ngalangkungan media anu langkung modern entes suanten ngungkul gitu tah ayeuna mah katawis raraina dedegan kumaha tah ayeuna teh gitu tah. Alhamdulillah dipayun simkuring ngaturkeun wilujeng tepang utami anu sok biasa manco seserengan ngalangkungan channel kamemet urang sadaya Megas Pasunda. Alhamdulillah dina danget ieu simkuring diulam ku amang oleng sapuratina gitu tah. Itu alhamdulillah oge tiasa ditepangkeun panginten kuridona Allah Subhanahu wa taala. Laras mohon Anu mang tahun-tahun simkuring teu tepang jalaran nya kitu aya kasibukan masing-masing bari rupina waktos nu ayeuna teh dina lengkah mah tos aya lengkah nu anyar kitu nya kitu mohon ieu teh simkuring ogenan salorosna mah amang kumaha tah reuas oge gitu diangkir mohon digentra so mohon gitu anu dadak dumadakan tak kitu kapan waktos anu tangtos dacan tiasa nangtoskeun urang tiasa patepang tapi ku aya ku pangulem mah boh kumaha carana geus nyempetkeun alhamdulillah kitunya tiasa nyubadanan kana pangulem manawi kasibukan teh masih keneh kasibukan masih keneh Bang dina versi dina dunia nu eta dunia radio gitu dunia radio acil di emut dibayangkeun di sawang lah da ari ngalangkungan radio mah nyumput bunyi di Nucaang gitu. Sora aya tapi wujudna mah duka di mana gitunya duka teuing kumaha tah ayeuna tiasa ditepangkeun di dieu kumaha tah asal muasalna Acil Gentra Suara tikawit iraha ngalengkah dina bidang nu eta utamina bidang radio. Acil tisaprak simkuring ansrub ka dunia radio nyanak nami Acil geuning anu kakenalna teh teras janten Acil di gitu pikawanohna teh Acil sementawis anu tos uninga kana jatining nami simkuring asli pamasihan sepuh ogenan janten nyerebatna teh Acil nu napel teh nu eta kitunya asmaning jenengan anu warisan ti sepuh mung saukur janten identitas pribadi gitu. Ari di umum mah Acil nu langkung di pikawano itu malihan janten sulit upami ayeuna salah sawios jalmi milari nami asli gitu. Tapi upami milari nami samaran biasa disebutkeun samarannya gitu. Birehna simkuring ansrub di dunia radio nganggo nami Acil tahun 2007 ayeuna tos 2020 tilu kirang langkung lah 16 tahun kapengker
masih kene rupina teh dina zaman KPP aya kene nya kartu pilihan pendengar, SMS aya kadienakeun muhun SMS, kadienakeun SMS ngalangkungan telepon mungkin kadieu nama dina perjalanan sakitu tahun kirang langkung 16 tahun. Kumaha awalna terjun ke dunia radio, nah tina hobi heula atanapi aya dorongan sanes gitulah. Atanapi aya maksad sanes ku Kang Acil tiasa janten pilihan dunia radio. Janten ngaraos kataji lah. Leres. Ku radio teh margi kapungkur mah kan anu siseueurna media teh upami hiburan teh radio. Di zaman tahun sakitu memang masih kena radio teh masih seueur penggemarna gitunya. Nah, didinya simkuring kataji gitu pami nyetel salah sawios penyiar gitu. Kataji dina bicarana gitunya. Dina sajian lalaguanana. Nah, namun simkuring di antara acara-acara radio dina waktos eta memang kataji nana teh ku acara Sunda. Gitu ku acara Sunda, makanya simkuring mah sok manco we gitunya zaman kapungkur da bubuhan ari simkuring mah ti pakampungan. Janten gitu. Radio teh janten alat hiburan anu utama lah jigana teh nya. Alat hiburan anu tiasa dijumpai di mana wae. Di mana wae aya gitu. Waktu sarita. Mohon. Nah, terus simkuring nyobi-nyobi da ari simkuring mah sanes mahir sanes profesional di bidang eta teras di lengkahan di Ancruban. Tapi simkuring mah tiasa disebatkan otodidak lah. Janten tengah langkungan dasar akademis. Nah, gitu. Upami nu akademis marupina aya kursus, aya sakolana atanapi kumaha lah pikeun ningkatkeun kabinangkitan dina dunia siaran. Kacil. Salami sakitu tahun. Malihan tos 10-nya. Leres. Aya punjulna kana 11 tahun. Kumaha suka dukana dina radio da mungkin bae perubahan ti zaman ka zaman ti tahun sakitu ka tahun sakieu kapungkur mah alatna kitu radio teh nya ayeuna alatna kieu kumaha tah. Memang upami ditaro suka duka amang dina sagala bidang ge pasti aya. Aya bae suka duka. Gitu. Komo ieu dina bidang radio anu tempo dulu jadul dina media zaman ayeuna lah. Gitu. Zaman buhunnya ti zaman buhun ieu mah ya. Buhun. Gitu. Tapi alhamdulillah painten ku nginduk ka waktu mi bapak ka zaman. Nah, jadi henteu kaku deui we. Janten milu ngalengkah jeung zaman kumaha usumna gitu nya. Kumaha usumna. Gunakeun alat kitu lancar ku alat anu samodel kitu. Ya. Sedangkan selaku seorang penyiar dituntut meningkatkan kualitas. Leres. Gitu eta anu utami. Pami kapungkur mapan zaman kaset. Nah, gunakeun masih alat pemutar biasa lah dan generasi komputer. Janten kaset teh aya kaset pita, awal kaset pitanya. Pita, ngalaman dina kaset pita. Nah, kaset pita anu putar teh nya, anu diputar dina tip recorder kapungkur mah gitu. Tapi alhamdulillah anu request lagu, ras sajian lagu-lagu pilihan gitu. Biasa oge kasumponan kahaturkeun lah gitu lah kanggo pendengar radio. Janten ari anu nitenan mah ngalangkungan radio apal asakna padahal mah dina proses nama di studio kumaha milihan lagu ngampar amang si kaset teh ti dieu dugikeun ka dieu kan ari kapungkur mah anu disebat KPP teh tadi kartu pilihan pendengar. Lagu A ieu kasetna, ieu lagu B ieu kasetna, oge KPP na. Kadang-kadang mungkin bae nya dina kaayaan anu waktu samporet nu dipilihan teh KPP teh tulisan anu kira-kira lancar we gitu nu kira-kira pabelit mah dipanderikeun gitu. Gitu. Suka dukana teh kitu. Tah ayeuna tina lengkah nu eta sakitu tahun. Kabungah kasusah
pengalaman di radio, kealaman nu pahitna nu amisna aya wae rupinanya. Aya manawi pikeun dunia radio anu janten hiji pangajen, pangbubungah pikeun penyiar. Hiji kareueus kabanggaan kabagjaan, wah penyiar teh si horeng lain ngan saukur dunia anu sora wungkul. Tapi aya pangajenna, aya penghargaan manawi ancrumna ke radio teh tiasa disebutkeun didorong ku hobi lah, ku hobi. Tapi hobi eta teu sebatas hobi. Nah, ngagaduhan fokusnya, ngagaduhan fokus sesuai sareng kamampuan diri. Ieu dugi ka mana? Dugi ka mana? Kamampuan urang teh dina dunia ieu. Lamun bener-bener ieu hobi. Piraku anu tos diterjunan kedah mundur kitu-kitu bae. Kumaha cara ningkatkeun kualitas, oge ningkatkeun kemampuan anu tos aya. Jadi kapanggihna dina dunia ieu teh sampai di mana jeung sampai kumaha simkuring kadinya gitu. Gitunya alhamdulillah panginten abangnya simkuring mohon anu tikawit di tahun 2007 dugikeun ka ayeuna simkuring kenging sababaraha pangajen. Tah nu ieu pangajen eta teh di mana wae kumaha prosesna tah. Kumargi henteu gampil anu namina pangajen. Di henteu ge aya kriteria, aya penilaian, oge anu ngahasilkeun. Terus pangajen nya di dunia penyiaran oge abang. Nyaeta salah sawios nami pangajenna teh KPID Award. Tiap tahun aya. Tiap tahun. Janten KPID Award teh mengerupikeun penilaian dari Komisi Penyiaran Daerah, ditunjang oge dina etika siaran. Segala hal kualitas acara, kualitas penyiar, pinatenya aya kalebet karena kriteria anu ngahasilkeun hiji pangajen pikeun di KPID. Ya alhamdulillah panginten abdi ti Ciamis nya. Khususnya di Tatar Galuh Ciamis, radio anu diancruban ku simkuring kenging pangajen sabaraha kali diantawisna dina tahun 2011. Alhamdulillah berarti dina lengkah anu ka 4 tahunnya upami ngetang tina 2007 gitu. Dina tahun 2015 terus dina tahun 2018 masih di KPID eta nu tilu. Anu terakhir dina tahun 2022. Enggal kenehnya berarti nembe satahun gitu acan. Tapi kriteriana panginten ti tahun ka tahun teh jenjangna benten. Alhamdulillah panginten sadayana konten anu kanilai ku KPID Award sadayana konten simkuring. Garapan simkuring. Janten lebet karena kriteria penilaian. Simkuring ngaturkeun nuhun pisan utami kanggo ka Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat anu parantos tiasa mercantenkeun utamina ka wilayah Ciamis, radio-radio di Ciamis anu disarengan oge ku simkuring ngaturkeun nuhun pangajenna. Mudah-mudahan dunia penyiaran teh langkung majeng, langkung nanjeur oge ka penyiar-penyiar anu kaleresan waktu ayeuna teh acan kenging pangajen. Rupina hiji kesempatan lah pikeun ningkatkeun kualitas oge kemampuan daya siar anu nuju digarap margi sa Jawa Barat udah Mang. Sa Jawa Barat. Lengkah Kang Acil juru dongeng di Kapungkur aya, juru reka dongeng oge aya. Simkuring ayeuna kaleresan nyanak hasil karya Kileksa masih digarap ku simkuring ayeuna. Garapan eta teh. Garapan naskah teh nu digarap hasil Kileksa. Tos sabaraha naskah manawi eta nu digarap? Anu tos digarap teh kana salapan judul dongeng gitu. Salapan jejer caritanya kumargi dinten teh ayeuna mah zaman gampil. Zaman digital. Tiasa wae suanten Kang Acil nu ngagarap dongeng tiasa wae di rekam atanapi kumaha carana ku pihak-pihak sanes supados tiasa dipedar di mana bae
gitu. Eta kumaha payungna pikeun nang tayungan eta garapan kasebatkeun konten dongeng hasil karya Kileksa anu digarap ku Simkuring gitu. Makana enten Simkuring komitmen antawis pengarang, penggarap oge perusahaan gitu. Tangtos aya sanksi anu didugikeun kanggo sing saha wae anu nge-backup antara ngupload tanpa seizin di pihak anu ngagaduhan anu bersangkutan. Peran dina eta garapan. Tah gitu painten Abangnya. Mangga bae tiasa mika memet mika nyaah karena dongeng Sunda. Mohon. Tapi saupami carana anu kirang merenah langkung sae aya komunikasi sareng pihak-pihak anu ngagaduhan peran dina eta garapan gitu, langkung raos gitu nya. Kumargi pihak sanes mah tiasa wae ditambihan dikirangan dugi ka tiasa nurunkeun kualitas dongeng Sunda anu digarap. Enten ulah dugikeun ka nya khususna Simkuring nya sohor nya tekor gitu. Nah eta kumargi eta teh hiji karya seni lah. Karya seni hak cipta lah. Hak cipta. Aya panang tayunganana jelas realna, jelas ukuran kemampuan anak. Gitu. Margi Simkuring ge teu sagawaya Amangnya, teu sagawaya. Bisa ya ngadongeng. Beres Gitunya. Naskah mah di mana wae. Di mana bae. Gampang ieu menggarapna gitu tah. Justru henteu sagampang eta. Tegampil. Tetap panginten aya aturan-aturan tertentu. Dinu gaduh naskah di perusahaan, aya hak cipta nya ngadeudeul gitu, aya komitmen heula gitu mohon. Dina sakitu tahun ngagarap dina radio. Upami ngalangkungan media sanes manawi aya garapan anu parantos di lajengkeun atanapi nuju digarap kumaha ayeuna tah? Kalarasan Simkuring lebet oge garapan dongeng di YouTube. Tah leuwih genre dina YouTube mah. Janten heula ari dina YouTube mah kan salian ti sora aya visual aya gambar. Aya. Ngalangkungan channelna teh Megas Pasundan. Manawi anu tos digarap ayeuna rekaan saha atanapi anu di radio digarap di YouTube atanapi kumaha? Simkuring panginten kieu Amangnya kanggo konten di YouTube ngalangkungan dongeng Sunda Simkuring teu acan wantun kanggo garapan Kileksa ditayangkeun di YouTube. Tok sanaos upami urang maca kana komentar lebet kana YouTube teu seueurna hoyong diupload atanapi ngadugikeun konten dongeng Sunda karya Kileksa garapan Simkuring. Tapi sementawis ayeuna panginten Kang Acil ge anu tos ngagaduhan hubungan sareng Kileksa ngalangkungan pedaran dongeng di radio tetep ngantos Widi di YouTube. Ngantos Widi di Kileksa sanes teu ngestokeun nya kanggo sadayana hapunten anu kasuhun utamina kanggo anu mundut dongeng Sunda karya Kileksa anu biasa diputer di radio-radio ditayangkeun di YouTube teu acan kasubadanan ku Simkuring hapunten anu kasuhun sementawis Simkuring ngantos Widi heula ti pangresa Kileksa. Itu kumargi mudah-mudahan kasepuhan Kileksa biasa saenggalna aya Widi kasihan Widi mohon wirehna seueur pamundut gitu dina komentar sabaraha episode garapan dongeng Sunda YouTube anu hasil karya nu sanes. Tah ieu oge hiji gambaran lah. Sok sanos Kang Acil ngagaduhan hubungan sareng Kileksa dina carita non radio tapi tetep Widi sareng nu ngareka carita diproses ditempuh komo deui anu sanes gitu. Hiji gambaran lah yen pedaran acara eta teh henteu gampil meryogikeun proses izin anu kirang langkung sababaraha bagian diantawisna anu ngareka perusahaan oge juru dongeng gitu. Rupina dina YouTube anu parantos ayeuna digarap teh sabaraha judul? Garapan teh
sajudul. Masih sajudul dugikeun ka episode 24. Nah, malihan panginten ieu teh kieu janten nyambung. Kumaha? Janten nyambung nanti ku aya sim kuring diangkir ku Amang Sapuratina biasa ngadugikeun wangkongan Leres? Gengeng. Hapunten nu kasuhun ti payun utami kanggo anu sok biasa manco ngalangkungan YouTube. Mohon rada kapending waktu sim kuring teu upload secara rutin. Rada katunda pointennya. Mohon jalaran sim kuring gaduh lolongkrang garapan kanggo konten radio. Masih kena dongeng Sunda anu hasil karya Kileksa. Janten sanes maksudna dina YouTube dilirenan. Sanes tapi kasangkar kukayan kumargi ayeuna nuju fokus pikeun garapan di radio. Dina YouTube kirang langkung sababaraha episode anu kamari katunda gitu. Kanggo konten di YouTube sim kuring perantos ngalincak karena episode ke-24 masih kene nyambung eta ya, masih kene aya kene garapan dugikeun ka tamatna anu hasil karya Kang Yudakarana. Oge sarengsena eta insyaallah baris aya jejer carios enggal ngalangkungan YouTube terus disiapkeun. Malihan sabaraha waktos deui bakal tayang. Tah, gitu. Itu antos wae nya kanggo sadayana utami anu sok biasa manco di channel Kamemet urang sadaya Megas Pasundan anu ngantos-ngantos kantun sabaraha waktos deui kumargi majeng ditayang. Kumargi aya dina dongeng mah juru dongeng teh tiasa disisilihan kuno sanes. Dina radio eta, dina YouTube eta. Nah, gitu. Dari dina YouTube Atra Centre nu ngadongeng teh ngacil. Cik kumaha tah lah dina YouTube. Naon teh? Rada diebrehkeun. Kumaha sih ari ngadongeng na YouTube? Oh, ari ngadongeng. Nya sami wae. Cuman aya naon teh kitu nyatana dina ngagarap aki-aki, dina ngagarap suanten istri gitu. Kira contohkeun kumaha ieu? Da ari kapanasaran mah bujang baraya anu biasa nitenana radio sok sanaos nu di dieu ge da panasaran kumaha sih ari ngadongeng teh? Ari ngadongeng teh. Salah sawios panginten contoh. Contohna ieu mah contoh. Hiji garapan dongeng karya Kileksa dina jejer carios hayang beunghar. Nu eta. Sampurasun kanggo sadayana tepang di ngalangkungan acara dongeng Sunda dengan ieu sim kuring Mang Acil Gentra Suara baris nyandak jejer carios hayang beunghar. Kocapkeun dina hiji waktu Mang Kamin harita teh keur pusing kaayaan rumah tanggana anu gajrut sabab saeutik henteuna kaayaan hirupna teh heureutpakeun pungsat bahan dina waktu eta. Tok Mang Kamin teh nyaritakan jadi pamajikanana anu ngaran Biiting. Iting, kuring teh teh dipikir-pikir ari usaha teh memang dugu lupat nyawa ka ditu ka dieu tapi da teu mahi jeung teu mahi wae ari hirup teh teh keur pangabutuh sapopoe teh kudu kumaha. Cing atuh Iting berean jalan kumane sugan aya pamikiran kudu kumaha atuh salaki usaha. Cek Mang Kamin harita teh bari melongkan jadi pamajikanana nyaeta Biiting. Biiting manehna cengkat harita teh bari nyanghareup ka salakina. Akang, coba atuh kawas batur usaha teh. Ulah nepikeun ka cicing mumul bae. Coba atuh usaha tu batur mah. Usahakan usejen dagang teh. Usaha ngalamar pagawean teh ka kantor. Ulah kawas akang mah caweuh we paling ge nguseup jeung nguseup pagawean teh. Cek Biiting, sasatna nganaha-naha kanu jadi salaki. Tah, itulah salah satu contoh. Upami hoyong langkung Centre, langkung tegas, bari rundayan caritana panjang, tak gitu. Langkungan YouTube Megas Pasundan.
hiji kareueus kacil. Mari zaman ayeuna dina era digital, zaman digital juru dongeng jarang kapenak lah, arang rangka jiga natenya. Terus. Tapi alhamdulillah ngalangkungan radio biasa deh dibangun seni lah, seni buhun. Nah ayeuna teh sadidinten teh radio mana anu janten panganjrekan bikin kagiatan sadidinten salianti ngagarap dongeng. Terus jantan simkuring salah sawios di antara sababaraha radio we nya. Sababaraha radio lah. Ayeuna teh simkuring di Megas FM. Megas FM anu ngagalura di 88,0. Anu ayana di Kawali Ciamis Jawa Barat. Jawa Barat. Nah eta di Kawali hiji puseur dayeuhnya ayeuna mah. Bari sisi jalur lintas Ciamis Cirebon. Terus di euyeuban ayeuna ku radio. Bari aya dongengnya. Ya dongeng. Aya tayang dongeng eta di radio. Tayang dongeng. Gitu. Sakira ai Kawali mah teu lega ieu. Ulah mana 88,0 gitu tah. Leres. Alhamdulillah pisan ya tiasa ngawangkong paguneman sok sanaos memang ari kapanasaran mah seueur. Tapi da ayeuna mah tos aya channelna ieu nya sumuhun radiona aya gitu bikin anu ngagaduhan rasa kapanasaran komo deui anu ngagaduhan katineng karena dongeng Sunda ngalangkungan YouTube ayeuna mah tos kantun ngantos sababaraha waktos kapayun baris tayang deui emutan simkuring amangnya terus gaduh tekad oge niat simkuring tina ati sanubari utamina ya urang selaku anu aya di tatar Sunda itu nya etang-etang ngelestarikeun budaya ngiring ngamumule ngiring mikanya ngiring ngamumule dina bidang anu ieu nya bidang dongeng Sunda janten ulah dugikeun ka jati kasilih ku Junti ciri khas radio di mangsa kapungkur sok aya dongeng Sunda ayeuna geuning teu aya sok sanaos dina era digital merangan sareng tantangan memang rada sesat rada abot tapi urang canak hiji etnik antikna hiji konten dina mangsa lawas anu tiasa mulangkeun panindeungan urang ka mangsa lawas lamun seug diwawaas bet mantak kagagas tiasa jadi panghudang sumange kahayang harapan oge tiasa mulangkeun deui mulangkeun panindeungan anu ka pengker nya terkadang urang dina mangsa poe luhia gitu cetrek ngadangukeun hiji dongeng emut ka mangsa lawas nuju jagjag belejag tiasa janten emutan urang teh sumarambah kahudang deui ka mangsa lawas janten sumanget deui gitulah gitu kadinya inti nama gitu amangnya oge ari media radio kan henteu tiasa katawis ieu teh didangukeun teh ku yuswa sabaraha taun tapi geuning dongeng tiasa lebet hiji kaistimewaan lah hiji kaistimewaan kumargi aya lagu mah da gampil milarian lagu mah zaman ayeuna mah tapi milarian dongeng mah asana rada bangga oge sok sanaos dina era digital gitu. Atur nuhun hacil kana waktosna nyubadanan pangulem parantos diangkir oge waktosna painten kacontang nuju ngagaduhan kasibukan oge alhamdulillah tiasa nyempetkeun kunaon simkuring teh mukakeun gelar acara ieu ngalangkungan ngadaweung supados ngubaran rasa kapanasaran paniten nu ngalangkungan YouTube nu ngalangkungan radio ayeuna mah tiasa kajawab sok sanaos mung nembe sapalih alit ieu teh kabukana teh tapi sapalih elit eta ge nawiskeun ayeuna silaturahmi lah nawis kru radio penyiar radio juru dongeng pikeun balarea anu sok biasa ngadangukeun atana pinitenan ngalangkungan dongeng Sunda ngalangkungan acara-acara nu digarap ku salira mohon oge panginten ti simkuring sateu acan amit mungkur amangnya
ngaturkeun nuhun tina pangulemna Amang Sapuratina janten urang biasa ngawangkong gitu lah. Sami-sami Biasa ngawangkong naon rupi anu ditaroskeun ku Amang oge sakamampuhan simkuring saaya-aya biasa ngawalar oge gitunya. Kanggo sadayana anu sami rawuh oge manco ngalangkungan channel Megas Pasundan. Mudah-mudahan sadayana sararehan, dararamang, dilancarkeun dina bidang usahana, diparekeun rezeki nanya. Amin. Mohon atuh sehat anu ditongtona, sehat anu nongtona, sehat anu ngadangukeun, sehat anu didangukeun. Gitu pangintennya. Mudah-mudahan urang ditopangkeun dina kaayaan langkung bagi langkung marenah batan ayeuna ka acil hatur nuhun. Sami-sami. Salam pikeun sadayana kulawargi, salam pikeun kru radio anu sasarengan sareng salira. Mudah-mudahan urang ditopangkeun dina kaayaan langkung bagi langkung marenah kalangkungan channel nu ieu Amang Oleng Sapuratina. Mudah-mudahan ditopangkeun deui dina gelaran salajeng lah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.